Cek Imam Usmu'i yudhari hawahu summa yaktumu sirrahu wa yasbiru wa fi kullil umuri wa yakhsha'u. Dituliskeun eta ucapan nabatu pependeku anjeun eta hawa nafsu tong eleh anjeun ku masalah sakitu da masalah jodoh mah moal katipu pasti pendak najan cinta teu di aku. Sobaran eta ka nyeri dina dada matakan ulah sok loba cacarita baheum kapaitna cintaku nyalira mun jodoh mah pasti moal ka mana. Lobakeun ku anjeun ibadah ngadoa sanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala tong sieun bakal jadi atau henteuna da eta mah atos aya nu ngaturna. Dijawab ku eta pemuda wa kaifa nudari wal hawa qatilul fata kullu yaumin ruhuhu ya taqta'u. Ditulis ku eta pemuda nabatu rek kumaha bisa nahan hawa nafsu lamun dina unggal poe unggal waktu hate teu pegat emut wae kaditu ka istri pujaan hati nu dituju. Nah bisa nyobaran ieu ka nyeri lamun dina unggal waktu tiap hari ieu ka nyeri teu pindah ingkah pergi tu jasad asab bisa jeung diri abdi. Idza lam yusti sabra wa katama bisirrihi falaysa lahu mimma siwal mauti angfa'u tafafatahna. Ti Imam Usmu'i ka eta pamuda bila anjeun teu bisa mependena kana nafsu anjeun teu bisa sobarna teu bisa nahana kana caritana nyimpen hiji rahasia rasa cinta. Mangka henteu aya jalan kaluarna jabiti maot anu langkung saena teu ari ibadah teu ari usaha mendingan maot daripada nalangsa. Ngalongok dina poe anu katilu anjeunna kaget ninggal eta pemuda nyarandena batu nungkulkeun sirahna dipariksa teh atos teu bernyawa. Samina wa a'tana sumamutna fabalighu salami ila man kana bil wasli yamna'u pesan terakhirna tertulisna batu ti eta pamuda. Katapi jeung nurut abdi ka mama daripada ibadah usaha tara ngaji tara hirup ge jadina langsa kusabab dibutakeun ku rasa cinta. Mangka maut jadi jalan kaluarna tapi sim abdi gaduh hiji paminta dugikeun salam abdi ka anjeunna ka istri nuku abdi dipuja-puja.
Salam inti nama salam cinta ti hiji pamuda anu telaksana cinta bertepuk sebelah tangan tea akhirna sampai mati jadi jawabna. Bila cinta merasuk ke dalam jiwa, entep kana hate anak Adam jeung Hawa, henteu aya ubar nu langkung saena, jabi tepang jeung jalmi nu dicinta.